Kita menuju ke lokasi tempat yang piram. Dia masih di situ Cangkuang ya, Baraya. Tutup. Tutup loket gitu. Saya nungguan anak. Nggak ada aktivitas. Alhamdulillah kita diizinin masuk, Baraya, sama yang penjaganya. Yuk kita masuk. Banget Baraya, endah pisan pamandanganana tuh. Arenakeun Baraya tempatnya. Yuk orang ke paling dia ya Baraya. Tutupannya mohonnya mohon suka irahanya mukana deui ge mohon mudah-mudahan buka mohon biasanya seueur wae seunanya Pak di paling dia mah memang raraoseun Pak tempatna. Alhamdulillah ya. Sarang ya nu jagina tos aya Widi mengce. Alhamdulillah ya si Bapak. Mohon upami siang mah ya Pak nya mau awantun abdi oge mau awantun Pak mohon. Mohon daras Pak. Mohon. Ayo mak. Oh. Mohon. Tuh si Bapak. Aduh, nikmat gitu tuh si Bapak oge. Salikna. Kumaha Pak? Oh dermaga teh. Oh bade diagengan deui Pak nya. Mohon. Pembangunan kan ayeuna ada dermaga. Mohon. Bakal diperbesar katanya Baraya. Halo Pak Ado. Tong hilap Baraya upami atos beres PPKM na berkunjung ke Pali dieu di daerah mana Pak ieu teh? Di daerah Cangkuang sana. Kampung Lolohan tuh.
Ya nuju pira ya tempat namun karena rasa nuju ditutup ya teh hanya kalna teh pas sasasi sawana si wafat itu. Padahal ieu tempatna raoseun pisan.